Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Siti Jopan, narator di kelompok 5 bade nerangkeun ngeunaan tradisi nuju bulanan. Di masyarakat Sunda nalika indung hamil 7 bulan sok dilaksanakeun upacara tingkeban. Nyaeta ngamandian indung hamil ku rupa-rupa tradisi anu dilaksanakeun secara turun-temurun. Tujuan dina upacara siraman ieu nyaeta pikeun ngadoa ka Allah sangkan orok dina kandungan jeung indung anu ngalahirkeun slamet. Sedangkan harti tingkeban asalna tina kecap tingkep anu hartina nutup. Hartina indung anu reuneu 7 bulan teu kudu campur jeung salakina nepi ka 40 poe saenggeus ngalahirkeun. Biasana dina upacara adat ngayakeun pangajian ku cara maca ayat suci Al-Qur'an tina surat Yusuf, surat Luqman, jeung surat Maryam. Disiapkeun pakakas pikeun upacara ngamandian ibu hamil sarta rujak konistren anu diwangun ku 7 rupa buah. Dina arak-arakan indung nu keur kakandungan dimandian ku 7 anggota kulawarga. Deukeut dihilap ngagunakeun 7 lembar lawon batik anu dipake unggal cipratan sarta dimandian ku cai kembang 7 rupa. Dina cipratan 7 tradisi upacara 7 bulanan adat Sunda, belut diasupkeun nepi ka neunggel beuteung ibu hamil. Hal ieu dihaja sangkan orok anu bakal dilahirkeun bisa lancar. Saparantos dimandian, ibu hamil biasana dibaju teras dicanda ka tempat rujak kanistren anu tos disadiakeun. Tuluy indungna ngajual rujak ka murangkali jeung para tamu anu ngariung jeung maranehna nalika make talawengkar. Nyaeta ubin anu wangunna siga duit receh. Sanggeus rujak kanistren beak, runtuyan upacara adat tingkeban rengse.